Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Semping di channel YouTube Kamila Atalia. Urang diajar bahasa Sunda sasarengan yuk. Kumaha damang? Alhamdulillah pami damang. Tong hila pami kamana-mana diangge maskerna anu bersihnya atau anu enggal. Teras tilu MTA geni, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan memakai masker. Eta teh nya minggu kamari urang parantos tepang di sakola menerapkan protokol kesehatannya sapertosna tilu M tadi di sakola. Tapi gening ayeuna teh Kabupaten Bandung lebet karena zona merah deui, jadi orang ayeuna wayahna daring deui nya. Mudah-mudahan daring ieu oge henteu matak urang darah tinggi nya. Eta mah darting. Sekaraos urang parantos sabaraha sih nya tos 5 sasi urang diajar daring. Bosen teu? Bosen? Sami bosen nya di bumi wae. Tapi mudah-mudahan hidup teu bosen diajar bahasa Sunda. Sasi Desember hidup ngawitan PAS atau penilaian akhir semester. Janten hidup kedah mukaan deui materi-materi ti kawit urang diajar dugi ka ayeuna nya. Tangtos araya sadayana dina soal-soal anu bakal kaluar. Engge materi minggu ayeuna urang diajar kalimah pananya. Panginten hidup ge tos terang nu kumaha kalimah pananya teh. Tapi aya mah urang jelaskeun langkung detail. Kalimah pananya teh nyaeta kalimah anu dipake pikeun nanyakeun hal atawa jalma. Nah, upami dina wangun tinulis mah biasana tandana teh aya kecap pananya, sanes kecap aya tanda pananya sapertos kieu nya ku tanda tanya teh. Nah, umumna mah kalimah pananya teh tara leupas tina kecap pananya ya. Jadi kalimah pananya tara leupas tina kecap pananya. Sok sanaos aya oge sih sababaraha hal anu teu nganggo kecap pananya tapi eta teh hartosna naroskeun. Berarti eta mah lebetna kana lempengna. Mungkin ku urang dibahas hiji-hijinya. Kecap pananya teh nyaeta kecap anu dipake pikeun keganti hal anu ditanyakeun atawa ngukuhan pikeun anu enggeus dipikanyaho. Nah, kecap-kecap dina bahasa Sunda teh aya sababaraha hiji. Sami wae sih sareng bahasa Indonesia sareng bahasa Inggrisnya aya urang diajar dina bahasa Sundana nya. Cobi urang paling dieu nya. Anu kahiji nyaeta kecap naon ya, atanapi bahasa Indonesia nama apa? Bahasa Inggrisnya naon? What kayaknya. Nah, kecap naon ieu dipake pikeun nanyakeun barang, hal sasatoan sareng tutuwuhan. Ya, tutuwuhan teh tumbuhan. Contona misalnya, naon anu katabrak mobil teh atawa naon anu karasa. Berarti kan naroskeun barangnya kecap barang, naon barangna gitu, naon anu ditaroskeun teh. Misalnya nu tadinya. Teras aya oge saha. Pikeun nanyakeun jelema atanapi malaikat atanapi pangeran. Eta saha? Contona kumaha? Misalna saha anu teu sakola? Berarti naroskeun jalmi kan? Ya, atanapi saha anu nyiptakeun alam dunia? Tah berarti nanyakeun zat Gusti atanapi naroskeun pangeran ya. Ayeuna aya oge anu mana. Tah upami mana dipake pikeun nanyakeun posisi, nanyakeun tempat atau hal. Contona urang mana papipin teh? Urang mana berarti naroskeun daerah mana ya posisi. Nah, gitu. Teras mana sapatu ti Cibaduyut teh? Misalnya berarti naroskeun di mana kan? Ngartosnya. Urang lajengkeun iraha. Nah, kecap iraha teh berarti kecap pananya salah sahijina nya. Dipake pikeun nanyakeun waktu. Contona iraha rek balik ka Cibulan teh gitu. Teras iraha balikna anu ti Uganda teh misal ya. Teras aya oge kunaon. Pami kunaon mah
dipake pikeun nanyakeun kalakuan jeung sabab musabab hiji kajadian. Contohna, kunaon kamari tatang teu sakola. Jadi kunaon, naon sababna tatang teu sakola kunaon ya. Tanapi kunaon lempang teh ingkud-ingkudan. Cenah teh kitu. Ya, ngartos lajengkeun kana naha. Naha teh kenapa ya? Dipake pikeun nanyakeun kalakuan, sabab musabab jeung kaayaan hiji hal. Contohna, naha maneh teu ngilu olahraga? Nah gitu. Naha maneh teu nyaho ayeuna Persib keur main? Gitu. Ya. Lajengkeun kana kumaha? Dipake, nah kumaha mah dipake pikeun nanyakeun kaayaan hiji hal atawa cara ngalakukeun hiji hal. Misalna, kumaha cara nyieun peuyeum ketan teh misalna. Terus kumaha ujian teh lancar? Gitu. Ya janten naroskeun kaayaan hiji hal gitu atawa naroskeun cara ngalakukeun hiji hal. Urang lajengkeun aya nu terakhir nyata sabaraha. Berarti ieu mah naroskeun jumlah atawa bilangan. Ya, misalna sabaraha urang anu kamari telebet sakola teh misal atanapi sabaraha sih hargana kamus bahasa Sunda teh. Ya, berarti naroskeun harga, berarti naroskeun jumlah bilangan ya, gitu. Nah, salian ti ngagunakeun kecapananya seperti tadi contoh-contoh nu tadi. Nah, aya sababaraha cara deui pikeun ngawangun kalimah pananya. Misalna teh make kecap nahanya ya gitu. Nah, biasana nahanya mah disimpenna di hareupeun ke kalimah wawaran. Ya, kalimah wawaran teh kalimah berita, kalimah anu ngawawarkeun. Contohna, misal ieu kalimah wawarananya. Misalna Kang Yayan urang Cihanjuang. Tah upami jadi patarosan ngangge kecap nahanya berarti nahanya Kang Yayan teh orang Cijulang. Tah gitu ya. Tanapi contoh sanes. Kamari tatang jalan-jalan ka Panjalu. Nah, upami kalimah ngangge nahanya nah berarti nahanya kamari tatang jalan-jalan ka Panjalu gitu. Ya. Terus salianti eta, salianti nahanya aya oge nu tadi disebutkeun di awalnya eta ngarobah lentong atawa intonasi kalimahnya. Ngarobah lentong atawa intonasi kalimah kana lentong pananya. Nah, upama dina tinulis mah janten beda cara macana. Ya, urang contohan, misalna di dieu nya manehna murid SMP. Nah, ieu berarti kalimah wawaran da teu aya tanda tanya ya. Upami di tanda tanyaan jadi kieu manehna murid SMP. Gitu. Manehna murid SMP, bentennya sareng manehna murid SMP, benten intonasi sareng atanapi lentongna gitu. Tah tadi ya anu katilu nya eta malikeun susunan kecap kalimah wawaran. Misalna manehna teh anak polisi. Urang robah urang balikeun susunana. Anak polisi manehna teh angge tanda tanya. Tah eta oge janten kalimah pananya nya. Contoh sanes misalna Rudi teh balik ti heula. Terus upami jadi kalimah pananya urang balikeun. Balik ti heula Rudi teh. Gitu ya. Nah, aya oge kecap sane aya oge cara sanesnya misalnya ngagunakeun kecap lain atawa sanesnya dina bahasa hormat nama ngangge sanes. Contohna kalimah wawarannya urang teh kedah tumut ka guru. Nah, upami kangge kecap nu sanes nu tadi teh nya urang teh kedah tumut ka guru sanes gitu. Jadi eta sababaraha hal anu salian ti ngangge kecap pananya. Tah kumaha sakitu pedaran ti ibu.
ngartos atau napi keneh rieuh. Ngartosnya kalimah pananya gampang pisan. Pokokna mah kalimah pananya mah biasana aya tandana tanda tanya janten upama hideep bade naroskeun ka saha wae teras hideep teh ngalangkungan tulisan misalnya lewat chatting, lewat SMS, bla 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 nu sanesnanya tong hilap upami pananya kedah ngangge tanda tanya supados anu macana henteu lepat ngahartikeunana. Oke. Dugi ka dieu upami aya patarosan sumangga tiasa ditulis wae langsung dina kolom komentar. Tong hilap tadi ibu hilap ngemutannya tulis wasta hideep, kelas hideep, sareng sekolah hideep dina kolom komentar. Ya, minggu ayeuna mah hideep sumangga we baca-baca deui materi-materi anu parantos didugikeun supados hideep aya persiapan kangge penilaian akhir semester ya atau PAS janten kangge kalimah pananya mah insyaallah hideep tiasanya ngartos mohon sumangga dicatat materi-materi anu pentingna anu tadi ku ibu parantos didugikeun dina buku catatan hideep ku ibu minggu ayeuna moal dipaparin pancen. Heure, keprok. Sakitu wae anu kapihatur tepang deui minggu payun insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.